kulu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Islamkeun budak teh kurang islamkeun ku bapa ujang ikrarkeun 2 kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung kurang pimpin syahadatna. Dan dia mah anak bagus Islam timiti lahir, Islam timiti lahir. Nah, taklif itu ku hukum timiti lahir. Depan turunan cenah urang mah. Lamun urang bapak jadi lurah, anak nah hayang jadi lurah bisa ngan ikuti aturanana. Aya pencalonan, kudu dipilih, geus dipilih kudu dilantik, harak jadi lurah. Islam turunan teh make proses. Bapana ayeuna jadi abri, ngan budak hayang jadi abri, bisa turunan abri, ngan laksanakeun proses. Sakola heula ikuti aturan anak kumaha jadi abri. Bapana guru, anakna hayang jadi guru, bisa anakna jadi guru, padang turunan bapana guru, kudu sakolakeun heula, ikutilah aturan sakolana. Ima budak ayeuna budak bapana jadi guru, anakna ge guru. Menya pas lahir guru maneh teh menya. Kayak aturanana. Bapana Islam, anakna ge hayang Islam, bisa anakna Islam, bapana jalan Islam, lamun dididik ku ajaran Islam. Ujang geus balik sok. Ikat kedua kalimat syahadat. Ngislamkeun ku bapa. Aya waktuna atuh Pak. Salat aya waktuna. Zakat aya waktuna. Naon jang teu salat pan abi mah turunan. Da bapak ge geus satu salat abi ge. Bisa teu turunan salat. Naon jang teu zakat pan turunan abi ge. Da bapak ge geus zakat abi ge geus zakat turunan. Naon jang teu puasa. Pan abi Islam turunan. Bapak ge geus puasa kalau abi ge geus ayeuna. Baharinya tuh meureun. Jang geus haji, geus abi teh haji turunan da bapak ge geus haji. Bapak ge haji deui da turunan. Ira ujang umroh, enggak abi geus teh umroh kamari ira pan bapak geus umroh, da abi geus umroh da turunan. Bisa turunan gitu tuh. Tak gitu Pak. Matak nitip apa asal didik budak ku ajaran Islam. Pimpin syahadatna sing bener, pimpin salatna sing bener, pimpin dina amal-amal liar anu sanesna deui. Sebab anak teh sebagai amanah ti Allah. Sing ngartieun kana Islam, sing ngartieun kana Quran, sing ngartieun nu ngaranna teh budak teh ajarkeun nu ngaranna nama-nama nabi, nama-nama malaikat, ajarkeun ngaos Quran. Leutik keneh teh ajarkeun Iqra mun ayeuna pan baheula mah sanes Iqra baheula mah kan ngejah nya. Baheula apa kedrundayan para nabi teh kewajiban kolot. Nabi urang sarerean nya Kangjeng Nabi anu mulia pan receh budak teh. Nalar rukun Islam, nalar ayeuna rukun iman ning budak teh nya. Nalar syarat salat, rukun salat teu baheula dengan budak teh. Ajarkeun sakan ngarti. Eta teh nama kewajiban bapak. Ngan kulantaran bapana teu sanggup sibuk atuh ka dieu titipkeun pan kaajengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon Pak? Abi rek nitip urang kali. Sok bismillahirrahmanirrahim. Abi atas nami bapana bade nitipkeun ka paajengan nyuhunkeun pangdidikeun putra abi teh ku ajaran Islam sing janten ahli sunnah wal jamaah, sing janten umat Rasulullah SAW gitu Pak. Pangadidikeun Islamna sing apaleun kana Qur'anna terus kurang pan kitu mangga nyangakeun pancak ajengan teh nampi kan amanahna. Mudah-mudahan abdi kenging pertolongan ti Allah dimampuhkeun ku Allah ge mudah-mudahan ya murang kali bapak nu diijabkeun tadi ku nu tadi diijabkeun tadi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala abdi dimampuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa we pan urang teh ka Allah minta tulung ka Allah. Tuh, kara. Ngalamun budak hiji dititipkeun tong sakloba ngatur. Ieu mah disungkuring aya teh nya amung urang dititipkeun ka pasantren ade budak dicokot raba beja, cokot teh budak teh. Kayu budak kitu teh kawin raba beja, kawinkeun ade budakna teh. Balik ka lemur lep we ade lemur teu datang deui ka pasantren teu beja. Amung ngitip tadina teh. Matak budak teh ucing ya budak teh kitu ngasana kaluar ti pasantren teh. Siga ucing siga hayam gitu cuma cengos.
da bongan ada salah atau awal tak kade sing api sing rapi nya sing naon cenah sing rapi supaya budak urang jadi kalebetkeun budak anu saleh tah kitu tah nitip ka Pak Asep nya mudah-mudahan dia murang kali itu murang kali anu saleh sing jantenkeun murang kali anu bakti ka orang tua anak Pak sebab moal aya deui nikmat anu agung aya di alam dunia lintang ti iman jeung Islam oge nu diharapkeun tujuan tina bab nikah teh pan salah satu gaduh putra aya gaduh putra tekantun ku urang teh didik ayeuna sing sesuai jeung parentah Allah sing sesuai jeung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarangge budak meunang kasalamatan ngara ieu budak jadi sapaatkeun indung bapana ngara ieu budak kalebetkeun engke naon mencekeun ieu nya ilmu anu manfaat didik teh enak keneh budak ku urang kade kewajiban utama mah sanes paajengan ngadidik budak teh indung bapana oge nitip ka Pak Asep Rusim Kuring nya khususna ka Dulur Rusim Kuring ulah keung ulah salempang masalah boga budak Allah geus tanggung jawab jeung rezekina jelema dikadunyakeun geus ditanggung jawab jeung rezekina mawa ka maot eta jelema lamun eta jelema can seep rezekieunana tong keung tong salempang jeung rezekina budak mah Pak kabeh ge nu aya di alam dunya mah jeung rezekina mal di maotan eta jelema terkecuali maotna dalam keayaan ayeuna dalam maot eta jelema terkecuali rezekina geus seep can seep mah moal ka maot jeung aya jelema di alam dunya lamun teu didikian ku Allah tinggal neanganana urang usahana ari usaha tong sok di pikiran jeung hasil jeung teu hasil da tugasna ge usaha jeung lamun urang usaha tong dihasil tong ditargetkeun tina eta barang capek tidinya mah tuh mata lamun urang nyen kahadian ka hiji jelema tong hayang dibalas ku eta jelema capek pisaha anu ngabalas mah jeung sejarahna jelema nu mere sangsara jeung sejarahna anu dibere beungar eueuh nya nu beungar mah nu mere di mana oge nya sok tingali doakeun Rusim Kuring di dieu Pak Asep sing dibarokahkeun rezekina ku Allah nya sing digampangkeun usahana ku Allah mudah-mudahan rumah tanggana sinten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah silih pikanyaah ku nikah teh sing kapanggih kebahagiaan di dunia kebahagiaan di akhirat ku lewat budak sing janten kabungah ulah jadikeun pasea mun permasalahan di rumah tangga tong riweuh ka dieu geuwat silih gabruk sok silih pencet ceuli silih pencet irung jeung pamajikan geus tulakan we panto kamar bae geus kitu mah geus tong apaleun tetangga tong apaleun masyarakat komo apaleun mitoha mah teu meunang kada nitip teu meunang nah sebabna bakal ngomongkeun mitoha ari mitoha kan kamelan mamajikanna amun mamajikanna laki kamelan laki sifat kolot naon sebabna mahabbah tobanya cinta watak lamun salaki ayeuna boga pamajikan anu tadina salaki teh nyaah ka indung ka bapana pas geus boga pamajikan mah bet ka pamajikanana nyaah teh mahabbah teh nya eta dera teh boga budak lah ngurangan ka pamajikan teh jadi ka anak eta mah cintana teh boga deui anak nu kadua kana kadua nyaah teh anu katilu ka opat ka lima ka genep ka 7 ka 8 ka 9 ka 10 ka 20 anu ka 20 na bungsu wah nepikeun ka eta lanceukna pak amak pada semak jeung si bapak keur si bungsu dahareun keur si bungsu ieu imah oge keur si bungsu ieu balong ge keur si bungsu da pedah keur si bungsu mah pan susuna ge lepet nah keur si bungsu pas ngawinkeun ari bungsu mah aya istilah ngeprukeun kanyut kuna keur si bungsu itu mahabbah tabaiyah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Para ibu-ibu, para bapak-bapak anu parantos hadir di ieu tempat. Tina ieu sina ieu ngaos meureun keur umum ya bapak-bapak ibu-ibunya. Dina ngabangun rumah tangga. Ti ayeuna ka hareup dibiasakeun nu ngaranna urang suro di kulawarga. Naon suro kulawarga tina saminggu sakali kudu diayakeun pertemuan. Dipimpin ku bapak, dihadiri ku ibu jeung ku putra. Kanggo naon eta? Kanggo ngevaluasi rumah tangga urang bisi rumah tangga urang teu sesuai jeung aturan Allah
sabab kewajiban ngabina ka anak, kewajiban ngadidik ka pamajikan lain negara anu paling utama nyaeta suami sebagai penanggung jawab di keluarga. Sok didik urang sing yakin anak pamajikan urang ngartikan Islam jeung sing yakin bahwa anak urang ngartikan Islam teh enak keneh mulai dibiasakeun ku urang. Oke hirup di urang di dieu dibiasakeun teh enak keneh sing belajar urang mandiri, sing belajar urang hemat sebab tuntutan tina iman teh adalah mandiri jeung kehemat. Sok tina Quran ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum. Hai ali-ali al-iman bahasana ya in tattaqullaha lamun anjeun disiplin, lamun anjeun hemat, lamun anjeun ayeuna berani, lamun anjeun tanggung jawab, lamun anjeun pantang menyerah yaj'al lakum furqanan anjeun bakal jadi manusia anu mandiri di segala rupa. Furqan teh kitu Pak, mandiri hidup teh. Teu ngariweuhkeun batu. Hayang-hayam tinggal meujit di kolong. Hayang laut tinggal nyedok di balong. Hayang bawang tinggal metik di pipir nampong. Hayo. Hayang duit tinggal ngagesek di bank aya dina ATM. Dek naon dia hirup. Kemandirian beueur. Boga duit sing apik tong pedah boga duit. Muli anu, muli romari, muli kursi, muli TV. Alus keneh nu di imah oge, muli di. Motor karek punah 2 bulan, dijual gantikeun kana Nmax. Nmax geus punah, dijual deui gantikeun deui kana Nmax. Terus sakitu. Anu akhirna hirup teh ngabdi ka batur. Batur nu beungarna urang urip punah jadi muni ngirup teh jadi kuda. Padahal duit mah urang sing apik di imah. Sup duit urang teh sup-supkeun karena jadi mang usuk sing apik kudu lebaran kudu puasa keur sagala aya supaya lebaran keur sagala eueuh karti teh kudu puasa keur sagala aya lamun urang keur sagala loba panen ti sawah panen ti kebon panen ti balong panen tina hayam teu neueun duit tos sekali beli supaya lebaran ke segala eueuh batur mah ribut usum corona maneh nama kabeli sawah kabeli kebon kabeli anu teh kajeun imah maneh nama naon sababna tadi teh ngajual sawah beli kurang ngajual kebon beli kurang ngajual munding beli kurang ngajual balong beli kurang ari bab dahar alah jeung pucuk sampeu ge jadi atuh jeung pucuk sampeu ge jadi ke urang dikerecek sampeu isukna bala-bala sampeu pucukna isukna deui lotek sampeu isukna deui naon deui rujak sampeu isukna deui naon deui sayur sampeu tuh 2 minggu teh tidak sampeu keneh urang boga kangkung isuk-isuk sayur kangkung isukna deui goreng kangkung isukna deui urap kangkung tidak kangkung eta isukna deui urang kaluar kangkung halo terus 2 minggu nu kangkung rupa-rupa dangeunah hirup teh ayeuna urang boga sampeu sok urang hayang jadi daharan kiripik sampeu opak sampeu kulup sampeu peuyeum sampeu naon deui merdeka hirup teh Pak hayang cai tinggal naheur komo di dieu mah cicing di Cibol di kampung desa Kolot ari cai tot kudu meuli masa teh kaharti naheur Kang Asep naheur keur urang tong ku gas-gasan ku suluh we urang naon gas-gasan nyieun urang naheur cai ge ti dieu mah teh kalangap cai taheur urang cai teh sok make cinteh make enteh di uyup urang isuk-isuk teh seger kan awak teh jauh tidak penyakit atuh Pak punten sim kuring teh pati apa cai kitu mah ting kumaha nyieunna anu jelas cai iman di dieu urang di sakolot ditaheur ku urang kumaha naon anu teu paeh ku ditaheur hayo kumaha naon tamahan ku urang teh ku cinteh da ku urang diuyup teh da atuh seger pan hitut ke tarik atuh sok lalaki mah beda jeung awewe
Hari lalaki mah tarik oge pan aya mik ieu, aya mik. Boga mik aya lalaki pangna tarik teh batuna pan ngagarayot dua. Bari jeung awewe. Kadang-kadang eueuh soraan bau. Bisa aya hitut bau eueuh soraan tong nanyakeun anu sasaha awewe nu hitut eta. Nah bat hitut awewe soraan tapi bau pan salona soe. Soe salona. Itulah hadirin kaum muslimin Allah tos penting teh Kang Asep. Mudah-mudahan tina ieu aos cenah hikmahnya. Doakeun musim kuring ieu kampung desa kolol janten ahli surga sadayana. Sing digarampilkeun usahana, sing istiqomahkeun dina ibadah. Ya mudah-mudahan urang sadayana di dunya teh papangih di alam dunya, ririungan di alam dunya. Oge di akhiratna oge papangih jeung ririungan aya dina rahmat Allah. Aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.